Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu makawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka salapan welas nanya upami telepatna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun lak saketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning madar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nusa seueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya ari maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka salapan welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Baik. Semoga pihak kita dapat keberuntungan dan berhasil itu menyingkirkan si Ambu Sulasmi Sersan. Itu pun apabila Ki Samudra mau membantu kita ulang semua wel. Pasti Tuhan, pasti Ki Samudra jalmana memang suka melakukan hal penting bila ada jalma yang menyuruh menyantet. Apalagi kalau dibibita dengan hadiah besar Tuan, dia pasti mauun pisan membantu dengan senang hati. Hehe. Asal jangan lupa dikasih hadiah gitu Tuan. Ya pasti. Kalau dia mau membantu dan berhasil menyingkirkan itu si Sulasmi kepala, maka akan Tuan kasih hadiah besar untuk Ki Samudra nama dia ulang punya wel. Hehe. Oke, siap Tuan, siap. Teu kungsi dililakeun deui henteu ngadaguan isu. Sersan Joko harita langsung indit ninggalkeun markas Walanda nuju ka lembur Kuningan anu cenah di eta lembur pisan aya dukun santet tur sakti anu katelah Ki Samudra. Jenderal Gabriel Van Holden miharep Ki Samudra bener-bener bisa ngabantu ka pihakna kalayan ngabuahkeun hasil tanpa ngarenapan gagal. Cag tunda kayaan Jenderal Gabriel Van Holden anu masih kene ngahuleng nganti mulangna kaum company dina tugasna satutas Sersan Joko Indit. Ayeuna urang caturkeun heula kayaan di pilemburan. Harita teh masing-masing tilu lembur
anu diranjah ku company saregu-saregu. Lobana tina saregu kadang 10 jalma atawa 20 urang jalma luyu dina kapentinganna masing-masing. Lembur-lembur anu diranjah ku para company memang paanggang kahalangan ku sabaraha kubu dina harti misah. Sarta ayeuna caturkeun kumaha tindakan regu tentara Walanda anu dipimpin ku Williamsen kurut salakina Nyi Ebah teh. Harita teh 20 urang prajurit Walanda anu ditugaskeun pikeun ngumpulkeun warga lembur jeung anu sanggup ngumpulkeun upeti mungguh garalak jeung barangasan tindakanana lir umpama taya rasa kamanusiaan. Nyiksa warga salaki pamajikan anu geus rada umuran oge teu asa-asa dumeh teu mere upeti. Harita bangun anu genah tumanina ngakaya jalma lemah tanpa bisa ngalawan. Williamsen anu memang tara pandang bulu mun marentah jeung nitah nyiksa warga lembur akibat bungpang kudu bae dibinasa di alapatina. Malah geus leuwih ti 7 urang lalaki jeung awewe kolot budak anu jadi korban timah panas anu ngabeledak. 7 urang warga ngababatang jadi bugang bari dicengcerikan ku kulawargana masing-masing lantaran nalangsa. Aya harita teh awewe ngora nyerenteng ka hareup kalayan nekat lantaran teu tarima salakina ajal binasa ditembak dumeh teu bisa mere upeti sabab paresegon anu menang gacong oge geus dijualan. Eta awewe ngora kawilang wanian jeung teu saber sakitu batur ge jadi korban kabiadaban para company. Biadab, kurang ajar anjeun kabeh. Salaki aing nah ngadon dipaehan. Serenteng eta awewe nyerenteng bari ngajingjing halu. Lamun awewe lembur geus nyerenteng rek sanunahan hayo. Tapi orok kaya tindakan eta awewe mungguh ngan ukur nandonkeun nyawa sabab can oge nepi ka jalma anu jadi sasaranana. Harita geus kadenge cedor bedil ngacedor manten beuteung eta awewe ditembak ku prajurit Walanda getihna langsung muncrat tina tatu oge tina baham sarta sapasang panona terus mundelik ka luhur bari awakna ngajengkang jauh teu usik deui. Well, kalau kamu orang semua tidak membelikan itu upeti, maka kalian akan mati seperti orang-orang bodoh ini. Memilih mati daripada membelikan upeti, atau mending hidup membelikan upeti. Ayo, jawab kepala. Cek Williamsen bari huntuna kekeron. Ampun tuan, ampun. Kuring sakula warga bakal boborot atuh unggal minggu teuing di pentau peti mah ledis mal kabagean atuh tuan. Bener tuan, sing karunya atuh karayat leutik ulah ngajajah bae jeung nyiksa. Pedes diala, cengkeh digebregeun, pala dikurut, beas oge nya dibawa cing karunya atuh tuan. Warga-warga lembur jiga nate geus kagok asong leungit kasieun mimiti wani negrakeun rasa ka teu patujuanana jeung wani ngabantah ayeuna mah teu ridho teu risi ku pati teu rempan ku ajal. Atuh nempok kitu Williamsen beuki tambah bedah amarahna huntuna kekerot sedangkan panona anu bulau tembong gular giler lir umpama mata meong semurung. Williamsen gancang turun tina tonggong kudana bari nodongkeun stand kanu bieu ngomong ti kadeuketan. Kepalat koe orang ternyata sama saja memilih mati kalau begitu. Well, cek Williamsen bari najong warga lembur lebah irung cedak cer.
Irung eta warga langsung getihan sabab anu najongna oge make sapatu teas. Jungkal blak. Warga lembur langsung ngajungkal bari muringis. Tapi Gancang korejat hudang deui sarta nyarita pinuh ku kawani. Sok geura tembak kuring bule. Dewek geus teu sieun deuleu ayeuna mah ku anjeun deh. Tembak. Leuwih hade kuring paeh tibatan kudu dikakaya terus mah ku marane sia setan laknat sia. Sok tembak. Cek eta warga. Kabeh warga lembur jadi kompak narangtung bari nadahkeun dadana. Katut tarangna saya gak diri pikeun ditembak. Atuh puguh we. Williamson teh lain deui ngakidir nafsu taya papadana. Dumeh warga jadi warani nangtang ka dirina cek pikirna. Williamson Gancang mere komando ka anak-anak buahna supaya nembak sakabeh warga anu geus wani mungpang kana parentah manehna. Ngan karek oge ngab Williamson pikeun cumarita deui. Nalika rek mere komando ngadadak harita tibalik tatangkalan aya nu pating belesat 5 barang seukeut sarta 2 diantarana terus nancreb kana beheung anak buahna anu langsung pating jarungkal taya nyawaan ngosod sakedeung. Siut hut belesat cerep-cerep beres jungkal kerejat kulahe. Williamson jeung anu sejena bener-bener kaget ku eta kajadian anu mungguh singkat waktuna. Tur ngabalukarkeun 2 baladna pada binasa akibat katancreb ku barang seukeut anu pating belesat tadi. Williamson jeung anak-anak buahna culang cileung. Nitenan sabudeureun eta patempatan. Tapi sanggeus ditempoan ka sakauliah madhab tetela taya sasaha. Sedangkan warga Pilemburan waktu nempo eta kayaan muguh malah bungah jeung atoh. Sabab yakin anu bieu ngalakukeun eta tindakan pasti lain jalma biasa. Pasti jalma sakti anu mihak ka warga Pilemburan anu keur dikakaya ku pihak Walanda. Williamson Gancang susumbar sabab manehna oge yakin anu geus ngalakukeun eta tindakan teh mangrupa hiji jalma klien mibanda keahlian khusus tur ngabahayakeun. Tapi weleh taya nu bijil nembongkeun diri. Oge teu nembalan kana caritan manehna kayaan tetep simpe. Ukur kadenge dang daunan anu pating korosak oyag katembak ku angin. Anak buah Williamson diantarana aya nu terus ngaroris kana kayaan layon Walanda. Barang seukeut anu dialungkeun tadi teh terus dicabutan hiji-hiji tina beheung baladna. Laju diasongkeun ka Williamson sangkan ditingali. Ku Williamson Gancang diilikan eta barang seukeut teh. Anu tetela mangrupa peso balati anu panjangna sajengkal sarta lebarna 4 tramu. Kalayan ngandung racun eta peso balati teh. Overdose. Keluar koe olang bajingan, keluar. Williamson ngagerot tarik. Bari setena dibekaskeun ka meh unggal madhab. Duh. Suarana mungguh matak umur jeung sawan pikeun warga Pilemburan mah. Dina kayaan keur kitu siut hut belesat beres. Karek oge Williamson eureun ngabekaskeun setena. Di tempat sejen katingali aya deui 2 peso balati datang pating belesat tarik terus nancreb kana beheung 2 prajurit Walanda. Jungkal kosod. Unggal anu kabeunangan ku peso balati geus pasti ngaralayang jiwana rubuh ngababatang jadi bugang di luar lemah. Williamson jeung anak-anak buahna kaget deui bae ku eta kayaan. Jeung acan oge leungit tina rasa kakagetna ngadadak harita hiji jirim ngolebat datang sarta langsung ngalakukeun panarajang ka Williamson kalayan tanpa mampu disingkahan atawa dibendung ku Williamson anu memang masih keneh ngemuka kaget. Hari tangan ukur bisa ngagero panjang bari nyebrutkeun getih seger tina bahamna
Nalika dadana benang digempur ku eta panarajang dadakan. Curela jeung sungut kolebat jebrot jelebet deuk deus. Walau jengkang koleang gedebut. Sedengkeun jiri anu anyar datang anu bari ngalakukeun panarajang ka Williamson harita terus pancuh di tempat. Eta jiri mangrupa hiji tangtungan lalaki ngora alias Jajaka. Rupana pantes, awakna bersih terus seseg, make baju dina wanda kajawaraan. Sabaraha urang deui prajurit waktu ningali pamingpinna rubuh, anu mundur bae aya, anu wani maju bae aya. Ngalakukeun tembakan ka eta jalma. Dor, dor. Tentara Walanda harita ngabekaskeun setena. Tapi kejadian saterusna mungguh bener-bener ngagetkeun sakabeh anu aya di dinya. Sabab eta jalma bat teuterak ditembak, awakna tetep pancuh. Teu gedag bulu salambar acan. Jeung acan oge laleungit tina rasa kakagetna. Jalma anu teuterak ditembak tadi nyaho-nyaho geus aya di tukangeun tilu prajurit Walanda anu masih keneh pating raringeuh leungiteun sasaran. Sarta kejadian saterusna tilu prajurit Walanda kadenge ngaluarkeun sora nu pating carekleuk di sada. Barang jeung leungeun si Jajaka mebes ambles kana tonggong eta tilu prajurit nepi ka sapat kana beuteung anu langsung molong otobros. Getihna nyalebrot tina tatu katut tina baha masihan baju. Samat siku harita teh leungeunna mebes kana jero awak tilu prajurit laju dicabut. Siut bres selontot kedebru. Tilu prajurit anu tonggongna molongo jeung tobros langsung nalambru roboh maring lemah taya nyawaan. Si Jajaka bari ngabagikeun paneutepna ka prajurit Walanda anu nyesa malundur teu waranieun deui ngalakukeun tindakan naon-naon ka dirina. Kadenge si Jajaka cumarita. Wanohkeun ngaran kula Jaka Satria. Musuh Arandika sakabeh ti ieu lemah cai. Sakali deui dengekeun ngaran kula Jaka Satria. Ayeuna kula marentahkeun ka Arandika sakabeh. Gancang ger ari ditinggalkeun ieu patempatan. Bari bawa pamimpin Andika sakabeh. Jeung ulah wani deui datang ka ieu pilemburan lamun hayang salamet. Andika sakabeh ulah ngambah ka lembur-lembur sajena. Mun teu hayang ngarandapan nasib anu sarupa paragat nyawa kawas eta tah balad-balad Arandika. Ieu kajadian karek mangrupa peringatan. Matak pamimpin maraneh ngahajat can diperenan ku kaula. Sarta bejakeun ka jenderal maraneh sakabeh. Geura tinggalkeun ieu nagri. Ulah ngajajah bae sangeunahna nyang sarakeun ka nagara deungeun. Nah di nagara sorangan teu cukup makmur kitu. Bet ngarebut katentreman nagara batur. Cek eta si Jajaka anu ngakukeun ngaran Jaka Satria. Prajurit Walanda anu nyesa memang geus taya anu wani deui ngalakukeun tindakan. Harita gancang malundur serta diantarana terus ngagondeng Williamson anu teu lemek teu nyarek bangun terus kasima ku eta kaayaan. Williamson gancang naik deui kana luhur tonggong kudana bari diuk nolokom. Dituturkeun kudu sajena narumpak kuda naringgalkeun eta patempatan. Kalayan bari mawa hate anu hanjelu jeung rasa kuciwa lantaran gagal menang pancen nyokot upeti ti eta lembur. Warga pilemburan anu teu ngaranuhunkeun bari munjungan ngajak sasalaman ka Jaka Satria. Teu kurang anu ngajak ka imahna hayang dianjangan beureunan. Hitung-hitung ngahormat ka tamu anu memang geus nyalametkeun lembur katut pangeusina tina ancaman kompeni Walanda. Anu terus-terusan bae datang unggal minggu menta upeti bari maksa teu beurang teu peuting. Sanggeus karumpul kadengi harita Jaka Satria cumarita. Tenang dulur-dulur. Kuring ti mimiti ayeuna insyaallah bakal terus datang ka tiap lembur-lembur anu kaparengan keur kaancam bahaya ku tindakan kaum kompeni. Ngan sakali deui hampura kuring teu bisa nyubadanan kana pangangken para dulur-dulur sadayana.
Oge kuring lain maksud dengajenan kadulur sakabeh anu imahna hayang kaajagan. Kuring sorangan lain hayang didama-dama atawa dihormat sapedah ngalakukeun kahadean ka balarea. Cukup dungakeun kuring supaya salawasna aya dina kasalametan ditang tayungan salawasna ku pangeran. Mohon mangga Den, mangga. Oge sakali deui atur nuhun pisan. Sim kuring katut warga lembur sanesna parantos disalametkeun tina mara bahaya. Mugi we salira salamina aya dina panang tayungan ti Gusti. Mohon nuhun pisan Ki. Pidu anak katampi. Ayo dulur-dulur. Kuring indit heula ya. Hiya curelat ceneng les. Jaka satria saterusna ngacurelat sakilat geus ninggalkeun eta patempatan. Gerakanana mungguh bener-bener cepat. Sakabeh warga pangeussi eta pilemburan. Dina poe eta jadi ngarasakeun sedih jeung bagja. Sedih jeung bagja gumulung jadi hiji. Sedihna poe eta ditinggalkeun ku kulawarga. Bagjana dumeh aya pahlawan anu geus ngalepaskeun tina kungkungan atawa katunggara jeung bahaya. Sugan jeung sugan we kahareupna taya deui kajadian saperti kitu. Dina waktu anu meh sarua mangsaya kajadian prajurit tentara Walanda anu dipingpin ku Williamsen ditindak ku hiji jajakan nu katelah jaka satria. Harita di lembur sejen mah bener-bener matak prihatin jeung miluna langsa. Sabab tentara Walanda anu kaparangan dipingpin ku Tuan Peter mah leuwih garalak jeung barangasan tindakanana lir taya rasa kamanusaan. Anu hese atawa telat mere upeti langsung digaradah ka jero imahna masing-masing. Lawihna ti eta unggal ningali awewe geulis rupa waleh bae dipaksa kudu ngaladenan kana nafsu binatangna. Mun aya warga malarat teu boga keur mere upeti malah keur sorangan oge untungan aya. Imahna terus didaruruk sinarata jeung taneuh. Sedangkeun jalmana meh kabeh digiring kaluar imah pikeun dihukum pati ku cara ditembak. Anu careurik jeung pating jaleritna kolot budak lalaki awewe anu menta tulung munggu mata ketir kadengena. Panon poe mimiti ngingsir ngulon nyumput ka tukangan gunung. Jika anu teu sanggup terus nyaksian kabiadaban kalakuan kompeni di eta tempat. Prajurit tentara Walanda harita teh aya nu masih keneh maksa mirusa ka hiji wanoja di jero imahna. Eta wanoja teh kadenge jejeritan menta tulung bari pakupis leungeunna embung digamah ku lalaki anu memang lain mahramna. Sedangkeun awakna geus teu buni deui, gunung kembarna meh katingali nolol hihideungna. Di antara bajuna anu memang geus rangsak saroe. Prajurit tentara Walanda badi we ti iblis bungkeleukan ngajerim manusia. Harita totojer keur ngawangun jurus serepet nilem gebreg limus jeung tojer monyet. Ningali wanoja desa anu diganggu kumanehna nepi ka ceurik eurih-eurihan. Eta tentara Walanda ngadon nambahan nafsu birahi kalakiana naik. Baragadal manehna ngalaan beubeur jeung celana luarna. Bibirna kumetap bari gondok lakina tembong turun naik. Serta napasna renghos jiga kuda beakeun napas. Ampun Tuan, ampun. Ampun Tuan. Eta wanoja eurih-eurihan ceurik minta ampun. Tapi si prajurit ngadon seuri ngumbar rasa kasukana tanpa aya rasa kakarunya. Ngan tapi karek oge manehna arek ngalakukeun niat jeung pamaksudanana. Erek mindo ku serangan serepet nilem gebreg limus ajul gedang. Harita ngadadak di luar jendela kamar anu muka ahiji jirim ngajorelat anu make papakean sing sarua hideung. Ngalakukeun panarai alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya hadikumullah. Jorelat jeleng
Eta jiri anu ngajorelat langsung ngelakukan panarajang ka eta prajurit Walanda anu ngaranjug kaget anu geus teu dikokolor-kolor acan. Si Wanoja ngarti kana kayaan, gancang keluar ti jero kamarna. Bari menerkeun sampingna jeung kutangna anu ngaleh-leh. Sanggeus beres gancang keluar ti eta imah. Sedengkeun si prajurit anu ditarajang terus sateka polah nyingkahan jeung ngabendung eta panarajang, sok sanajan adina anu di tengah ubal abel ka manakara. Oh pardon siapa koe olang ah? Si prajurit masih kena bisa nyarita, sedangkan anu narajang henteu nembalan ngadon terus we ngarangset. Kayaan tempat teh memang heuleut heurin usik puguh dari jero kamar. Kata masih prajurit teu maher dina ilmu bela dirina. Bari diserang dadakan jeung can siap sagalana. Antukna sanggeus 2-3 jurus tarung lumangsung kadenge sora anu ngariak dituturkeun ku sora anu nyekleuk lantaran tulang beheung si prajurit Walanda potong dipalieuskeun. Curela jeleng kolebat seukeup riak ceklek. Sanggeus yakin prajurit kompeni ajal, eta jirim sing sarua hideung terus loncat keluar ti jero imah. Bari mawa layon prajurit sarata dilagrageun ka palebah Tuan Peter katut prajurit-prajurit Walanda anu keur karumpul. Prajurit Walanda anu keur karumpul marawa barang rampasan minangka upeti. Oge mawa warga lembur anu arek ditindak hukuman pati bongana ngabangkang. Tuan Peter jeung prajurit Walanda meh barang pating larenja geruas. Waktu aya nu lagrag hareupeunana ti luhur. Dituturkeun ku ngacorela teh hiji cirim anyar datang terus pancu di tempat anu kosong. Jeung eta jirim teh tetela Nyi Campaka geuningan pamiarsa. Nyaeta muridna Ki Bongsang. Nyi Campaka anu Ki Bongsang karak diidinan lunta turun gunung. Pikeun nembongkeun diri ka dunya luar serta srengsek ngayakinkeun ilmu ti Ki Bongsang. Biadab arek nepi ka iraha marane sakabeh eureun ngajajah ka bangsa kuring. Deleka dolim taya rasa kamanusiaan. Cek Nyi Campaka nembongkeun wawanena bari mulak cangkeng hareupeun para kompeni. Tuan Peter langsung modelik sapasang panona molotot ka Nyi Campaka laju nyarita bari muncerang. Jangan lancang eta koe olang bangsat. Siapa nama koe punya? Cek Tuan Peter. Kula malaikat anu bakal nyabut nyawa maraneh sakabeh deuleu. Sabab bungana geus loba dosa jeung kasalahanana nganyerikeun ka bangsa kuring. Cek Nyi Campaka nembalana pinuh ku kawani. Tuan Peter atuh langsung bedah amarahna jeung leungit kasabaranana. Gancang marentah anak-anak buahna pikeun ngalakukeun tindakan. Hai, kamu olang jangan diam terus selang. Atuh 5 prajurit teu kudu dititah 2 kali. Langsung jeung-jelang laluncatan maju ka hareup bari maresat pedangna masing-masing. Tapi dina kayaan keur kitu. Nah atuh ari ujug-ujug. Uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng urang cakapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum.